Selamat menonton film Haji Koret. Tuh, ayo sesaha jempling mereka, isun mereka. Tahu nggak mau nama dia denah mereka, Ayah haji, Ye, naon? Agar, Alhamdulillah. ya lain teu kemana-mana atuh Ji, teu liar. Teu cicing we di mah cara rapenya teh yang dulu aja teh aduh da nguruskeun wae bana wae geuningan. Ripuh aing mah. Hingga bagan deureuh deka teh Lain ieu teh Ji, haji teh pan mah geus panen ieu teh penghasilan geus sabaraha kintal ieu. aing mah lain kintalan deui patot pare mah tonan aing menang pare mah. Tohaga aing pare mah. Heuh syukur atuh Ji aing menang tonan mah. Lain pina ieu teh haji sok ngeureuyeucan babagi. Nah maka babagi sagala menang sawah menang macu-macu ngulikeun dewek. Sagarupa mayar pajak ku haji. Sagarupa ge ngulikeun aing menang hasilnya eta pare kudu dibagikeun. Kelaan penghasilan kudu dibagi-bagi. Lebar mereka. Lain Ji, ieu mah hampura ieu. Uing kamari tas jarah. Ngadenge cenah. Anu tara babagi teh beuteungna teh belenu. Haji hayang emang belenu kitu. Nu balik ge tepi maneh teh. Heeh. Nya teu percaya. Tabuktina eta haji geus belenu kitu. Emang hayang namahan di belenu kitu. Tapi heueuh pina kitu nama aing euy. Cilaka aing ari bener aing beja kitu mereka. Kudu kumaha teh dewek meureunya. Heeh, syukur Ji aya haji sadar mah. Tah haji teh eta mah bisa teh ek babagi duit oge moal naon eta mah saikhlasna ek sabaraha we. Nu penting ikhlas eta mah Ji. Anu ek saha we babagi mah anu ngabutuhkeun. Atunya aing Ai kitu carana mah aing da sieun aing oge teh bikang badagan mah beuteung aing. Ka maneh heula we atuh lah nu aya aing mah datang aing dengan jalma teh mun kudu lelempangan maneh heula barek haji atuh. Heeh ya guys sok Ji. Ek ngabagi ayeuna mah sok. Ya guys. Kaya maneh heula we anu puguh hae dek ka mah katempuh heula. Anu leutik we da. Yo we yo. Nya. Nuhun atuh ieu. Heeh. Ikhlas teh ieu. Oh, kapan mung beuleun dek betul. Sing ridonya. Heeh. Alhamdulillah. Sing berkah pokona mah. Amin. Oh atuh Ji, uing ngaek ti heula. Pan ieu kade ieu. Kudu babagi di ka batur ieu bisi ngeblengan eta beuteung. Heeh. Oh iya Ji. Heeh. Nuhun ya Ji. Sami. Udah dewek hayang geunang kimat neangan dewek informasi jelas eta. Cilaka beuteung dewek ka badagang. Beureuyeuh dek neangan jelema. Aya limang coba lihat euy. Eta. Oh, geuning ya. Alhamdulillah aya mah euy. Tuh jak tingali. Lagi eta mah kadi koyononan. Naon? Mau ngeganggu suasana teh eta mah. Pokoknya euy Bang. Sinarieun aing heula ka dia tah habiat naha. Heueuh, eta. Eta tahun pas bakal hina eta mah pasti nang we. Oh, syukur rek ka eta araya euy. Maksudnya kieu haji teh heueuy teh menang beja. Di si Cepi. Jadi aing teh panurunan aya imah teh bana teh loba kudu dikaluarkeun bekas jarah mah teh ditu anu beunghar. Tara babagi teh cenah beuteungna teh jadi ngabadagan dewek teh mungkur moal badag teu kieu dewek. Teh kabagikeun rezeki. Oh, aing asa bepoe enak euy dek haji. Yeuh, bakuna mun haji. Oh, teuing kapentar guru. Mana ieu mah kaya boga pikiran kitu alus hade lo. Bapokana mah kieu we dek ka. Mere dek sieun beuleunu beuteung ya. Manu 100.000 na eta. Eta pan ditanakeun nu pangleutikna. Dek mau mah kena naon naon 10.000 mah. Oh, nuhun atuh Nuhun. Sami-sami, nuhun. Sami lah nya. Jak yo. Ayo sekalian lo
ya. Ken kieu dewek. Atuh eta sakali eta geus eta pan uleutik cenah. Nuhun ji atuh ji. Sami kitu da moal latih haji mah keur ieu deui pa dibabagi deui terus ka ditu. Nya. Oi. Bom, bukan duit bang orang mau berangkat mah. Jajan. Tiga. Warung. Tadi harus dibagi pagi nih. Rupanya tete duit tengah aja pada gunung. Pengaruhan aing ku si Cepi. Lompatnya apa ini? Kekuatan duit ku aing kita nama tepan duit tete sakitu ke. Nyaan dewe. Degas. Bagi itu si babikun dari ke di tempatan duit dari ke coba kan. Nawang oi aji make pagur reka merek beli kumaha maneh beli kumopi. Biasa di Di lobi. Ayo harus pakai barang hakan gue yang si bom-bom nih tau. Mau dicilok punya oge. Nah, ayah ada poe nah aing eta haji we. Heuh eta. Di kumaha eta? Ininya. Di dariain mah syukur ka euy. Nah eta ji yang mare duit teuing. Jika nama bom haji teh ngabagi duit euy. Lain dewek wali narek ngabagi duit ya teh. Dek teh kapangaruhan tah ku si eta ku si Cepi. Mana ngagugunuh kata duit dewek teh dibagikeun da bisi beuleun nu beuteung. Loba dewek teh dicokot deui eta duit, dicokotan deui duit eta kadiekeun. Da mana hese teh duit teh dewek teh. Nah, eta teh make jadi ka uing itu make kapangaruhan segala haji. Gan lieur. Terbalik ting haji mah. Haji, cager. Manya duit anu dibikeun dicokot deui ku aing geus dipake barang hakan euy. Pokona mah tayang nyaho haji mah. Eta duit anu tadi geus dibikeun dicokot deui ku haji kabeh. Yeuh ji terbalik ting eta teh teu meunang. Barang anu geus dibikeun mah teu meunang dibalikeun deui. Haram teteh nyapi cenah nya. Teu meunang ting. Naon teteh? Yeuk aya paribasana kitu teh. Kawas anjing ngahakan utana sorangan eta teh. Teu balik kelakuan teh. Naon atuh kudu dibikeun aya dicokot deui mah. Kelakuan naon seperti kitu ai mere teh kudu mere mah mere. Ulang maka dibelikan maka yang dicokot deui naon kelakuan seperti kitu hirup teh. Ngalamot ciduh sorangan. Nah, ji. Haji mah tadi omongna ikhlas ai taun. Caduk walu haji mah. Pikiran teh ongkong jadi haji. Ai taun teu boga pikiran haji mah. Balik dengan Pokokna mah haji mah teh yang nyaho. Eta duit dicokot di ayeuna ku haji. Sakitu we haji. Yo, ji atuh tong sa haji manu diomongkeun we keikhlasan kudu mere ka batur. Ngalang kanu butuh dalang kanu susah. Eta we geus ukur omongan. Ai kabuktian mah geuning nanan. Eta duit sakitu ge deui mun dikurit ti eta deui. Naon ieu teh? Kieu ji, da duit teh geus dipake barang hakan. Noi. Beak. Ayo kudu teh mah aing modal waduk dah hayang, waduk rat. Modal we. Da geus jadi waduk. Pokona mah dewek mah tayang nyaho, duit tetep balikeun ka dewek da menang hararese dewek ka tetep duit menang. Barang ngomis menang capek. Boro mah sakitu mah. Nang boro. Udah, gitu.